nuduhkeun kana katauhidan Gusti Allah. Urang lamun sering-sering maca ayat ieu ba'da magrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, jadi kuat iman urang jeung boga kayakinan anu tinggi. Nah, ieu ayatna entak ieu mah kitu ayahna 2 ayat ieu mah talar. Jang bawaun engke urang paeh. Abeh urang boga kayakinan anu mantep ka Gusti Allah Subhanahu. Ieu urang nu mantep kos lalayangan hirup teh teu boga kayakinan. Urang kayakinan. Pelebah rezeki kurang kayakinan. Pelebah nasib-nasib ieu kurang kayakinan ka Gusti Allah. Nu mentak ayat ieu mun kurang dibaca ieu hikmahna nambah kayakinan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bimuradihi wa iyamsaska. Lamun Allah ngenakeun ka anjeun Muhammad khususna bidurin dikenakeun ku madarat balain tegasna cocoba ti Gusti Allah kamarodin seperti gering wa fakrin jeung fakir jeung sajabah-sajabana fala kashifa lahu illahu maka moal aya nu bisa ngaleungitkeun tina musibah tersebut cobaan tersebut kecuali lu bisa ngaleungitkeunana nu mere cobaan eta yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Asup ka jero hati urang itu dah cili urang teh di pasar aju asup ka jero hati urang Allah anu bisa ngadengekeun nu ngasopkeun engke dipasrahkeun deui ka Gusti Allah narima jeung teu narimana mah kada pituduh lain urusan urang lain urusan kiai urusan Allah. Jadi berarti eueuh anu bisa ngaleungitkeun kana cobaan, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana musibah, eueuh nu bisa ngaleungitkeun kana balai kecuali Allah. Jabalaina ge meunang ti Allah. Dicontohan gering. Urang gering menang saha? Menang Allah. Aya nu bisa ngaleungitkeun gering moal aya. Cenah dokter nage paeh. Paeh dokter nage. Cenah dukun nage modal lain paeh deui. Nu bisa ngaleungitkeun musibah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang dibere musibah fakir nang saha? Menang Allah. Nu ngaleungitkeun fakir kuari urang jadi sugih nang saha? Nang Allah. Nu mantak ulah sok ka gunung kawi. Ieu lamun geus urang pungkal pengkol tauhid urang. Nah, bahaya engke di akhiratna nanjak 1000 tahun turun 1000 tahun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Masya Allah. Nemahkeun hati urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya kuari diurus ku Allah imdad ngaranna meunang Allah tah kuari diurus ku Allah ku aing disehatkeun ku Allah piceun sehat cak Allah keringkeun nang Allah cagerkeun deui nang Allah kuari sugihkeun nang Allah cabut ku aing hartana susah
Allah. Begitu susah, cabut deui kasusahan, sugikeun deui, menang Allah. Takir ngaji mah takir ngaji. Bener. Masya Allah. Bener. Mulai pada praktek. Boga modal ya 10 juta. Dah, ngawarung. Sanggeus ngawarung, beres dipinuhan warung. Leuleutik kanan 10 juta. Seminggu, sebulan, 3 bulan rugi. Sial. Allah. Barang rugi teh barang rugi Allah. Aya nu nganasehatan lah kumang menang Allah. Menang Allah. Sampai aing rugi. Nyingkir Allah di hatena. Teh, wari. Beres sekolah, gawe ka pabrik. Nyogok ge 3 juta. Oh, masalah geus. Asup ka Cinggu. Taha, wari. Aduh, cekel leutik ieu aing. Hararese jadi hayang jadi karyawan tetap teh hese jasa. Benang 2 bulan. Katiluna aing sieu terus moal. Urang tertebaik berdedikasi, urang teh jadi karyawan memperbaiki sebaik-baiknya supaya hayang lanjut di gawena. Begitu datang ke waktuna, akan dipilih, sebagian akan dikeluarkan, sebagian lagi akan ditetapkan. Alhamdulillah cenah aing ku Allah ieu. Dibere tetap aing manuhun Gusti Allah. Lempeng teh jelema teh. Lempeng teh pikiranana. Barang nu dikaluarkeun suara lial jasa. Sial jasa aing nasib aing rezekina aing kok kaluar hese 3 juta teu kapulangkeun. Tah eta teh nyebut kos kitu teh berarti imanna ipis jasa. Kudu kumaha tuh? Begitu urang dak dikaluarkeun. Alhamdulillah. Kunaon sih alhamdulillah? Nasib di Allah detik ieu aing kudu kaluar. Ieu teh pamere Allah, pasti aya hikmahan. Aya eueuh teh nu ngomong kitu. Katarak di dinya doang geus katarak. Kayawan jasa. Nah, eta praktek teh nu hese ge, masyaallah. Urang kuari diomongan ku kolot. Cek kolot teh sia ieu geus ulah mincula ka kolotnya. Ai kitu aya naon, Bah? Apa geus ngomong bae ka anak Pak Haji nu di Cikupa teh jadi sia lah mau tidak mau kudu daek bae teh mah kawin kumaha ka ditu mah kumaha sia bae. Abah ieu geus utang budi ka anak Pak Haji teh. Bah, hideung teh mah. Eta teh kurang hebat teh jelema teh. Iman kurang. Kuduna kumaha kieu Bah? Atuh ai kula mah atuh sapira anak Abah lah atuh ai Abah geus pas ini mah jeung ditu tah mah deuk hideung, deuk beke, deuk kumaha abdi mah deuk nurut bae. Belah dituna ka Allah meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz belah dieuna abdi nurut ka Abah. Geus kumaha cak Abah bae. Tah eta nu hebat mah. Waduh, cak kolotna anak aing luar biasa. Ku kolot bae ge, ku kolot di alam atuh ka Allah. Coba dah, hese jasa neangan anak model kos itu. Hese jasa. Malah mah batu kira-kira bae tamal anakan kula bae deh, bal anakan. Ai dihitung 17 anakna. Tah eta teh gagulak ngagilekeun ieu. Masyaallah patali jeung batin. Wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Ki Zaid kuari dagang barang dagang di modalan 10 juta masyaallah 2-3 bulan naik jadi 20 juta. Begitu terus dagangna menang setahun masyaallah tina 10 juta jadi 100 juta diteruskeun ku Ki Jayet teh 2 tahun jadi 200 juta bahkan ka ditu nama geus ratusan juta menang saha tah naikeun ti 10 juta datang ke 1/2 miliar nang saha menang Allah. Atuh kabeh gaul teu kafir ge. Kapir ya tuh ngomong urang
Islam iman ngadenge ka kitab urang kitab Allah anu dibikin ka Kangjeng Nabi nu sok dibaca urang atuh pasti teueuhan kumaha pasti menang 500 juta anak di opname di Husada Insani beak 150 juta cek teh alhamdulillah bae sih hari ngomongnya majikan teh emang atuh harta mah tetalang harga ieu nya tetalang raga ieu geus masalah abadi kurang meunang atuh kuari atuh beak Allah mah maha kawasa cek teh ngabeakeun kumaha bae tapi karena ngalamun bae kieu jeung kali sial jaksa saminggu 150 juta ku sial-sial ting teh dokter rumah sakit ku mahal-mahal teh beres eta tetehna hamil di sesar 8 juta kakarak beak dulu itu 150 tetehna di sesar Masya Allah adina mengkol motor teu make sen ngaguling kudu ka rumah sakit teh dipen beak 50 juta ye panengaeuhan bae nya sial amat ya geus beak 300 juta wah warung kurang maju kuari lantaran ditinggal-tinggalkeun bae relasi kalabur sepi warung teh kandas balik deui tinggal 10 juta deui ku tolol-tolol deui nya dina kamari aing geus boga mobil segala Avanza segala Meo aduh beak naon jadi kos kieu nya dagang kira naon je hari tadi mah takeur naik blok wah alhamdulillah Allah memperhatikan cenah ieu waduh masyaallah dagang teh geus atasna ngeunaheun cecekna dagang blok atuh urang mere parkir misi ngeunaheun mere yatim ngeunaheun aju kitu lebaran ngareunaheun bagus lempeng tang ngomong keur naik mata barang mundur plak balik deui ka 10 juta ku sial-sial teh cekna isi kudu jadi kos kieu iman minggir keyakinan minggir kudu da kumaha ji atuh geus diatur ku Allah dia naik lagi menang Allah diturunkan lagi itu menang Allah ngancaran baik ku Allah tamah ku ieu atuh ku Allah baik nah eta muantep jasa lain sekedar mantep muantep eta hese jasa tah hese tah ieu mantep ke wayang saskalamun Allah ngeunakeun ka anjeun biturin ku cobaan balain kabarodin ngering wa fakrin jeung fakir palaka sifalahu illahum wal aya anu bisa ngalingitkeun geuringna kecuali Allah moal aya anu bisa ngalingitkeun fakirna kecuali Allah kitu kene wayang saska lamun dikenakeun ku Gusti Allah ka anjeun bi khairin ku bagus sehat sugih jeung sajabana eta teh sami bae ti Gusti Allah bahwa ala kulli syai'in qadir Gusti Allah anu maha kawasa mere tina sehat kana gering kana sehat tina sugih kana fakir kana sugih ieu ge kabeh meunang aturan Allah Subhanahu wa taala eta asup teh ka jero hate keur ngaji bener kaluar ti majelis ditajong goblok ka batu teu neuleuh meureun cikene kudu nyarekanan batu atuh cak batu teh puguai mah ti baheula ge teu neuleuh sian buta cak batu cikene masyaallah matak lamun jelema imanna kamil imanna sempurna kakarak bisa mukamil bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can sampurna imanna moal bisa nyampurnakeun ka batur lamun jelema can ma'rifat teu meunang jari guru mursyid sanajan ngaran jelemana haji mursyid can bisa nyempurnakeun batur lantaran dirina ge can sempurna teu meunang ngabadalan batur lamun dirina can munggah haji sebab dirina ge encan haji can sampurna deuk nyampurnakeun nu sejen teu sah
salat sunah mah lamunnya na masih kene can sampurna hirup lah boga kene kodoanan fardu ulah make jeung salat sunah segala fardu bae lantaran dirina bobolokot kene tuh iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngaca we ngaca teh begitu ngaca kabeneran kasep. Duh alhamdulillah dibere irung mancung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur kulit ieu mah jeung areng 12 irung jadi mah kutil sakieu teh iki kieu teuing ieu aing ieu Allah aduh kieu sih dijieunna ku Allah bener ge ieu nang Allah mana tuh beda jeung batur iman keur eueuh masyaallah kuduna mah geus alhamdulillah dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing geus kieu dis dadamelan Allah meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang nu mantak Allah mah teu menilai zahirna innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis jang naon atuh tah mah wow lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis ai hatena mah teu geulis ujianna rumah tanggalna moal beres bae makan hati nyana moal salah tah tapi lamun urang boga pamajikan teh bati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh mentak kalau banu kieu si itu keur ieu kawin jeung nu geulis kunaon dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun bancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ja bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae korenganan masya Allah ye lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh si mana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae tah aing senep jasa senep aja aing dek ganti baju teh atuh nda teh ade ku sorangan idi Kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis teh masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya aya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunaheun tapi bareng boga pamajikan ieu deuk ka mana kak deuk make baju nu mana masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas ti mamananya nangis saya dilawang tuh datang melambaikan tangan dipapak kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunangeun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang minum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mah ngahihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta mah geus balik ka pribadi geus tah mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis ngan sakadar cangkang doang oreng hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu salat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salaki da mah geus sugan teh rek mandi horeng rek diseuseuh jadi
teu hese salaki teh hese moneangan ayo ka mana anak nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kukumaha asal geus di mushola geus teu bisa kukumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah di nonton TV bae juga leos kula ge teu diajak sia-sia teuing beda Pak coba jangan masih ka mana alabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cak pemajikan kajian kukumaha ge azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pemajikan mah gak dek nginum jago ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pangbagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa ta eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bawa ku urang datang ka maot kayakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk cek urang ngaran tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen torik ilen haj naon ilen teh ila ayeuna gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos kitu gimana ilen kitu bae urang Arab mah teh ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap teh urang dedengian kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham
itu teteh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan jadi lamun urang dididik ku lingkungan mah tere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadah di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lumpat cenah hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek jadi teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkeun anak teh nyana memilih teman kamu siapa jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahwu kebel-kebel nyaho mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadi nyaho ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tab'a cek hikam teh kos kitu anu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sira mah ge wede paling ge anu timbul teh kitu arep endi sira paling ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris kan geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atawa dididik khusus di pendidikan English studies geus kos kararitu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahir Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelehkeun jeung ngapeskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi jika nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa tateta nu mana tuh tiung beureum tuh di luhur tuh ija luhurna nya fauqa eta tuh di hadapan tah ngaranna tat handapeunana oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah tuh luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis pokok kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kenon luhureun sia nyaon teh ka haji Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana watu jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lah ukuran dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngabahas fauqa bae ge moal anggeus datang ka lohor ya moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makaniah geus digunakeun kaluar makaniah engke bakalna jadi majaz
panjang deui tah ngaji kos kitu teh. Atuh kula kitu bisa emang ngajalanan teh majaz beunang kos kitu teh. Ese teh ngaji teh. Tah ieu tah deuk ngajelaskeun pauko besi kieu doang kieu. Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit, hambana mah dihandap besi kos kitu. Mengkol siap bahaya. Mentak dijelaskeun paukona heula, ieu mah pauko teh manziliyah. Ngan lamun dibahasakeun pauko manziliyah, berarti aya persamaan panjang deui bae. Mata poal kaudak ieu mah, hese jasa ieu. Gaji pauko bae hese pauko. Terus banding ulah dia aja cek ulah mah. Puyang. Teh udah bahasa batu. Geus teu kudu. Jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampikeun ka dibahas kos kieu. Meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun. Lain kitu, meureun di langit, lain kitu. Meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu. Besi saluhureun hamba nak wabeh, saluhureun makhlukna. Jatuh manusia kapan makhluk? Atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk. Atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah. Lain kitu ja Allah mah aya kuari ge. Di mana aya di dieu? Mana? Ieu. Coba cekel, atuh malka cekel. Di mana atuh belah katu lain, belah kaca lain, belah hareup lain. Atuh beureuh belah tukang lain, di luhur di dieu lain, di handap lain, katincak atuh. Aju di mana atuh? Nu ngagerakeun sia eta Allah. Anu ngicipkeun sia ta Allah. Anu lamun urang neuleuh makeh tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya. Tah eta. Lain sambarangan, beneran eta kos kitu teh. Urang resep teh kasih itu teh nang Allah. Urang greget teh eta teh nang Allah. Tah, ieu teh nang Allah kabeh. Anu urangan kabeh ge nang Allah. Wa huwal qahir, Gusti Allah teh maha ngalindih, maha kawasa. Allah mah luhurna ngalindihna ka kawasaanna pauqa ibadihi di saluhureun hambana. Yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah. Allah mah di luhur atas luhur. Nurun ala nur fauqa nur. Cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya. Eta keur carita cahaya. Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana. Ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah. Anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah. Anu nangtungkeun urang Gusti Allah. Nu ngadiukeun urang Gusti Allah. Anu mere kicep Gusti Allah. Nu mere ngadenge Gusti Allah. Anu maremkeun dedengean Gusti Allah. Anu ngadengekeun deui Gusti Allah. Anu noleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah. Tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah. Heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya. Kabeh menang Allah. Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi. Aduh, ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak. Ya kabeh ge menang Allah atuh. Nu dikasorgakeun nang Allah. Kana nerakakeun menang Allah. Kuari jelema ieu didaekeun salat menang Allah. Eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah. Aya teh dijadikeun pejudi nang Allah. Aya teh dijadikeun pesina menang Allah. Aya teh pejabat korupsi nang Allah. Nah, mantep cak pejabat teh. Nang Allah eta ngan sia deuk dikamarakeun meureun ku Allah. Menang Allah. Can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka. Cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti kusaha ku kaing. Aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing. Pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing wae. Gusti pan kitu amat. Ya itu kumaha aing bae aing mah pangeran. Tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nang aing. Hajinya nang ngaji bae nang aing.
ajunya boga harta daek sodako nang sana aing aju kuari di sorga kenang sana aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego teu bisa Gusti teu bisa cakana tetep abdi nungtut da heula kunaon abdi teu dikitukeun jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek gaji daek salat atuh abdi ge dikasorgakeun ge tetep abdi bung ka neraka Gusti panas bung malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula putuskeun heula Allah teu adil tetep Allah ieu teu adil lumantak di dieu diberean wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna didamel nu jangkung didamel nu pendek didamel nu putih ku Gusti didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah nu ieu mah dagangna maju nu ieu mah dagangna mundur ieu teh bijaksana na Gusti Allah nu ieu mah jadi sugih nu ieu mah jadi susah ieu teh bijaksanana Gusti Allah lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga bibawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayo abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyeun lauhil mahfuz haju aing nyieun kolam pernah ku aing dicatet seluruh ruh haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat pon kabeh ngomong kitu barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikan kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding acan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pada tak beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing pan nitah nyampikeun melalui Muhammad Rasulullah di Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin di sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan siang ngadenge Abdul Qadir nyaho sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk nyaho sia ka Imam Syafi'i nyaho sia ka Imam Hambali Hanafi mazhab-mazhab nyaho sia ka wali-wali sultan-sultan aulia nu aya
di Indonesia jasnya orang Indonesia ayah wali sangat nyaho ayah teh di Banten wali ayah teh penerus walina ayah juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing tah mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih teu kudu dibayar teu kudu disasalamanan nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding pan kredit teh diharamkeun pan sia terus pan bunga bank teh haram pan sia terus pan korupsi teh haram pan sia terus judi teh haram pan sia terus zina teh haram pan sia teruskan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti keneh kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun di satukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masyaallah pan Gusti teh nyarita dina Al-Qur'an cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milih na Gusti nang saha milih na nang abdi tah eta keke can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak ge aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epita mah tah mah we teh mah kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ka eleksi ya abdi ge lamun teu dipilihkeun ku Gusti mah tetep bae ngoal pan abdi buktina babaturan abdi nu ku abdi diajak yuk urang nonton dangdut panjana mah embung malemna nih cek nya teh malam Senin embung malam Minggu embung aing mah ngaji bae boga pengajian di ditu eta panang Gusti keneh pilihan kitu teh bener cek Gusti tuh makana ulah di ka neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si ka neraka ai si hitungna tiis di darakai kuring panas gas ta aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteg dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggeus teh dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampaikeun ka Rasul aing pan aing nyampaikeun ka kawali aing pan aing nyampaikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggeus digerakkeun ku dawai daiyah pengajak penggerak di jero hate anu maneh kemudian milih kana pilihan eta pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah sorga pan cak aing
nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeun nama aing cuman nu ngaikhtiaran dai na sia tah kahartin teh Gusti muhun Gusti kunaon atuh si haju nongtong si ting-ting ngigelna Gusti muter alabatan inul ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia leumpangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang nelayan mah di Jati Jarore eta mah nu hebat sepira teh urang Bitung jeung urang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya mah rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggasa berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah adapun pagawean mah nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana kunaon atuh sia ngretekeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pan sak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana di hareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah sagala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh anu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia ka aing deuk dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasa kan sia salah ngagudakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang cager pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang cager haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh jus ya berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin nomor kedua ulah ngadahar daging embe nomor katiluna ulah ngarokok nomor kaopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon
kajawan kan kuari sia make kacamata hideung make kaos hideung kuari dek lompat ka Karawang hayang naon katewak sia kajawan kan aju sia susumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang digitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup duh cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti teh mah idza sa'alta fas'alillah di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah di mana minta penta tulunglah ke Allah faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus teh dituliskeun deui qalam teh tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae geus beres caritaan roh geus beres tulisanana surga jeung neraka kuari tinggal ngalaksanakeun doang falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayatruk lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadarakeun ka anjeun bisain lam yaktihi ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah lam yaqduru alaih moal mampu eueuh dikodokna moal mampu dek dibunuh ku saratusan teu aya tulisan bakal terbunuh nu 100 moal bisa ngabunuh sakompi di yon 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh manehanana eueuh kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha waj'alillahu wa'mal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah-tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasma ma'an nasri wa anna al faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi iyalah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka syifala maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup waqad nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika biceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantap jasa orang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus modal kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir tilu kali ba'da maghrib tilu kali ba'da isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin eta lah doana lah geus ara hafal kabeh eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan pelebah ngadoana ieuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an pas wala haulana buka
wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis Allahumma lakal hamdu pekepelkeun ieu begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasupkeun ka dieu. Dileukeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kepelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka. Wala haula wala quwata tu. Kasubkeun ka jadi rasa. Ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Namun urang hayang naon di dieu? Gusti abdi mah hayang emas babari. Asupkeun ka. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tah masa kopea. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah, sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu. Lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji. Wa minkal faraju sadayana nu Gusti gabungan. Wa ilaikal mustaka bebejatengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk, teu pernah ka jelema, teu pernah ka sasaha ka Gusti. Wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan menta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi. Batak nerok jasa tah. Wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tancapkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyanggakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus barari sakabeh. Ternyata encan bisa insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu menta. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok da bala cekeun lah tu balingkat ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insyaallah Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah keyakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah nurut ka Kangjeng Rasulullah
tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah, sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala, bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah.